bertahap ulah disakaliguskeun aya pantangan labisin lamun disakaliguskeun eureun mata dina sapali maqalah ulama jadi kanggo istiqomahkeun eta teh cenah saurna teh dina 40 hari heula lamun san 40 hari ulah waka ditingkatkeun misalna kieu urang teh salat sunat teh duha teh 2 rakaat we lah biasa teh tiap ka kantor 2 rakaat we tong seueur-seueur etang urang teh mimiti duha iraha tanggal hiji misalnya berarti ke beresnya tanggal sampai tanggal 10 berarti 10 awal deui gitu mun Januari tanggal hiji berarti Februari tanggal 10 ya 40 dinten tah 40 dinten tos rutin 2 rakaat salat duha geus 40 poe arek cobaan jadi 4 rakaat kitu bertahap 40 dinten deui kuat tah 4 rakaat rek dikanteun jadi 6 rakaat kedah di kitu da urang teh ulah di sekaligus 8 rakaat 12 rakaat eureun harita keneh gitu da aya bosenna naon bari can karasa nikmatna can karasa daug rasa dina ibadah ngaos Quran ge muhun karaos sarita ngan saritaeun isukna hoream deui tah ulah kitu nu ayeuna daya asan tah jalmi anu sabar dina taat dipertahankeun istiqomahkeun dina ibadah eta teh sabar dina nu kitu teh dina taat teh naon pahala Gusti Allah derajatna 600 derajat antara tungtung bungi jeung arasna Allah dan langsung tibatan jalmi anu kenging musibah aya langkung aheng cenah saur Kanjeng Rasul as-sabru anil maksiat nu paling aheng mah saur Kanjeng Rasul sabar tina maksiat aheng eta mah maksiat mah sabar cenah pahalana di Kanjeng Rasul Allah jalmi nu sabar tina kamaksiatan 800 derajat gitu. Tadi sami jeung sabar tina taat derajatna anta tungtung bumi sareng arasna Allah 800 mah langkung-langkung sareng Kanjeng Rasul. Da moal tentu eta teh rek eureun bujung-bujung eureun tina maksiat rek ningkat rek tina maksiat ngalaksanakeun taat urang rek ningkatkeun taat saeutik we. Urang teh tos salat fardu teh ngalaksanakeun salat muakkad gitu qabla lohor bada lohor da abotna bea kadaek komo deui tina tara salat kana salat gitu komo deui tina maksiat kana taat abot pisan kapungkur urang naudzubillah meureun ge urang sok naon midamel padamelan awon dosa ageung kantos mabok-mabokan kantos zina kantos judi nya urang teh kapungkur teh umpamana ieu mah urang teh enak taat keur daek hidang maksiat taat eta teh aya gogoda tapi urang sabar moal balik deui moal balik deui da baheula oge geuningan kieu eta teh dipertahankeun gogodana kembali kana lingkaran setan teh abot pisan eta di mana tos aya di lingkaran setan aya kaluar deui tak urang keur taat teh kitu rek balik deui ge dipertahankeun moal abdi mah moal balik deui kana kamaksiatan jalmi nu mempertahankeun taat eureun tina maksiat sabar tina maksiat moal deui moal judi deui moal jinah deui moal mabok deui cek urang teh dina hate dipertahankeun urang eta derajatna teh langkung ti jalmi anu taat tina maksiat as-sabru anil maksiat teh kataballahu lahu tis'umi'ati darajatin kama nuhul arti ila muntahal arsy tapi keur tungtung aras jalmi nu sabar janji ti Gusti Allah tadi disebutkeun innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab pahalana ku Allah teh tanpa aya tanganan hiji janji Allah teh ka jalmi nu sabar dua kade urang ulah ngarasa ragu tina janji Allah. Allah ngajanjikeun ka jalmi anu syukur. Jalmi nu syukur Allah dijanjikeun wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jalmi nu syukur Allah bakal ditambih nikmatna. Bahasana oge la azidannakum. La lam ibtidak taukid nun tungtung ditasjid nun taukid pasti bakal itu ya pasti bakal ditambih nikmat kamaksiat di Gusti Allah
Jadi karena nikmat urang syukur karena nikmat ku Allah pasti bakal ditambahi nikmat urang. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nikmat pamasean ti Gusti Allah maka eta nikmat teh kada disyukuran. Ari syukuran kana nikmat pamasean ti Gusti Allah ulah ninggal kana nikmatna. Tapi ninggal kana nu masihan. Eta. Bahasa eta wihan deui. Ninggal kana nikmat teh ulah ninggal kana nikmatna. Tapi ninggal kanu masihanana. Wah bangga. Abdi kapungkur almarhum pun paman nu Haji Asep. Nalika abdi angkat munggah haji, saur anjeunna teh da kapungkur teh ngingin TPHD tahun 2010 teh. Iring mah hade mah abdi teh anom keneh. Kenging panggilan di provinsi TPHD. Tapi abdi sareng rerencangan ngiring TPHD teh yuswana atau sarepuh abdi panganomna. Saur anjeunna budak keneh teh cenah ngarah katingali kolot make sorban. Itu bahasa anjeunna teh. Sorban pasian sorban ku anjeunna. Oh ieu mah saya sorban ieu mah. Butut sorban teh nu dipasikeun ka abdi teh. Cek abdi ka anjeunna, "Mang ieu sorban teh jang abdi we." "Entong balikeun deui cenah sorban teh." Kitu saudara anjeunna teh. Meni keukeuh eta ka abdi nyebutkeun, "Entong di pokona mah amat tong dibawa sorban balikeun deui." Sanggo abdi teh sorban teh. Ari uwi ku abdi taroseun mang meni pedage sorban butut jeung kudu dibalikeun deui. Lain naon-naon cenah ieu sorban teh. Harga sorban geus mun meuli pedage 20.000, 30.000 harga sorban. Tapi ieu teh ninggal saha nu masihanana. Saha eta sorban nu masihanana? Pangarsa ajengan Ilyas Ruhiat Cipasung warisan gitu ya. Bangga gitu. Saya ninggal sorban ada punggu sorban sama butut, tapi ninggal saha nu masihanana. Tanda urang teh kedah ninggal kadinya. Urang nikmatna pirage. Pirage koreh-koreh sok ladang